Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Baraya Guys Urang Sunda. Ayeuna pribados nuju aya di tempat peristirahatan di Cikebluk nya. Di tempat peristirahatan anu di Renan tuh pribados. Tetangga. Oh gitu. Nah, ngaina hanya kanya mau aya tiluan gitu tah margi nu sapalina sauna ka Jogja gitu. Punten ah bade teu lah itu. Sarang mas. Nah, ya si Bapak Aki alhamdulillah tuh aya terus si Bapak Aki namanya. Nanti luan gitu tah. Ya siapa nya. Alhamdulillah guys pada sararehat gitu. Ya punten dia bahasa terada pabelit terada dicampur-campur nya. Hargi tos biasalah sarana beraya-beraya orang aya nu ti Jawa gitu nya, aya nu ti kadang-kadang oge aya nu ti kulit hidung gitu. Enten bahasa teh rupi-rupi gitu. Enten bahasa nasional anu diangge tah mung ayeuna pribados nyana ku bahasa Sunda da mun pribados asli Sunda gitu tanya. Nah, ieu opieunana bala-bala. Ieu leuputna. Tah, ieu kopina cenah teu ya. Nah, si Aki ngepluk we udud. Bae tiluan nyakinya. Nah, jeung komandan ge lah santai we urang pada namina ge ameng nya ki. Olahraga tapi sambil ameng gitu tah. Hiburan sehat saurna teh nya. Hiburan sehat saurna. Mohon. Jadi orang teh nya kumaha janten hirup mah sapertos air mengalir gitu. Ulah fokus teuing karena permasalahan duniawi gitu. Orang teh kudu aya istirahat, aya refreshing, oke aya hiburanana nya. Seueur tuh baraya sadayana ieu. Oh, sepuh-sepuh sadayana negeri istirahat di kantin. Kantin di Kota Baru tepatnya di lapangan golok. Lapang golok. Tepatnya di lapang golok. Gitu Pak. Sigana mah muter duit ka dieu unggul, wih deui sigana mah. Kabujang siang ah. Jadi itu ya. Oh, warga seueur di Kota Mas tos salaras banyak tapi seneng karena hiburan gitu. Anu sapali nuju ka Jogja janten tengiring sadayana jadi dua grup kana mobil itu ka Jogja ikan sareng Bapak Ketu gitu tah pribados maka dia lah mencaket. Ini kan tadi namanya Kaciroyo ba sarencangan tadi ulam di kita. Ai kepala negara ada kumaha di. Sakitu wae nya ti Abang wes khususna mudah-mudahan orang sadayana sing sarehat di pasihan kesehatan. Sehat jasmani oge rohani nya. Sakitu ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke.